Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Tiasa patepung dangu deui sareng simkuring kang pilih dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Masih dina judul Janji Nu Mawapati, hasil karya atanapi karangan Amburos. Mitra kaum dangu, sate acana simkuring nuluykeun hanca ieu carita tong hilapnya kanu teu acan subscribe di subscribe heula nya. Terus atuh di like, di share sareng komen nya. Yantos apresiasina khususna kanggo pangarang atuh mudah-mudahannya anu ngagaduhan naskah nyata Amburos yang dipanjangkeun yuswana kalayan disehatkeun oge pamudah-mudahan atuh ditambah tumambah elmuna nggoning dina ngarang caritana. Oge tong hilap doakeun simkuring cing ditambah tumambahkeun elmuna nggoning dina nyandakeun carita. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun deui ieu caritana. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda Padaran kang tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang khususna Kanyi Rasti anu mana harita teh nuju babalongkengannya babalongkengan mohon alatan seueul mual cenah hayang utah cenahnya duh kata kunaon Nyi Rasti teh sumaga atuh mitra ame teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kesugri kaum dangu ngadenge lanceukna kawas kitu Jang Amid anu keur ulin harita nu rojol bari melong da puguh heran jeung reuwas bisi lanceukna kumaha onam. Oh nyaon cok? Jang Amid nanya bari terus ngadeuketan. Aduh, luka teuing atuh Mit. Da teu pupuguh eceut teh dol sarbal. Cing kaditu pangnyokootkeun cai panas tina termos. Teras campuran ku Citeko. Eceut teu kuat lieur. Walon Nyi Rasti bari nyeklan sirahna. Kesang tiis renung dina tarang begeutna oge katarapias kawas anu keur gering. Nya mangga cok keantosan. Teu talangke leos Jang Amid indit rurusuhan. Teu lila antarana geus balik deui bari mawacai herang haneut. Sakumaha pamenta sor diasongkeun ka lanceukna. Nyagap atuh ditampanan regot diinum saeutik-saeutik bari ditiupan. Med, ji gue kaditu ulin deui. Teu ceuk mah teu kunanaon. Nya anceu teu kunanaon. Henteu. Geus kerasa mending ayeuna mah. Sok kaditu rek neruskeun ulin mah bisi batur nungguan. Nya atuh rek ulin deui ari euceut teu kunanaon mah. Walon Jang Amid terus indit ninggalkeun lanceukna. Ari Nyi Rasti harita sup ka dapur gek diuk dina jojodog. Dekul mirun seuneu maksudna rek nyangu. Sakalian terus popolah nyampakeun kolotna anu tangtum walila deui bakal baralik ti sawah. Nya teu lila sagala rupana oge geus rengse, sangu geus asak, kitu deui deungeuna geus nyampak. Saterusna ngaleos indit rek mandi katampian. Caturkeun sorena mitra kaum dangu. Nyi Rasti keur diuk dina kursi anu aya di kamarna. Ituna teh bari anteng nyawang kaluareun jandela ningalikeun daun cau anu pating arulang weh katebak angin bareng jeung kitu indungna anu keur aya di pawon ngageroan. Nyai.
Bisuti ngageroan anu jadi anakna. Aya naon, Mak? Ngadenge kitu Nyi Rasti rada ngorejat kaget, tapi terus ngawalon ti jero kamar. Ari hidup masak teh naha teu nyieun sambel. Nya Mak, puguh hilap deui tadi teh. Ari Nyai make jeung poho sagala rupa. Apaan eta teh karesepna Bapak hidup? Moal daek tuang atuh eueuh sambel mah. Nya kumaha atuh mah da abdi hilap deui. Sok we atuh kumaha. Nyi Rasti ngawalon deui tapi angger jongjon diuk teu nyampeurkeun. Nya heug atuh ari kitu mah keun bae mak we anu nyambel. Tabab bisi Bapak hidup kaburu hayang dahar. Ceuk Bisuti kop kana coet jeung mutu, gap kana wadah sambeleun. Nya terus kurah koreh niangan cengek, kop deui kana tarasi, terus dibeuleum dina ruhak anu keur meujeunna ruhai. Peledug tarasi teh kaduruk. Aseupna ngebul, salangsang bau kaambeuk ka mana-mana. Ari Nyi Rasti anu keur aya di kamar irungna ungas ingus, rai angeunna seueul hayang utah manenjelek. Gero ngomong ka indungna. Mak, melem naon atuh eta teh? Meni bau kieu geuning ih. Ceuk Nyi Rasti bari mengpekan irung uleungeunna. Make jeung melem naon ari Nyai? Apaan sidi keur melem tarasi? Kawas anu kakara wae ari taeun teh. Tapi naha tarasi teh meni bau kieu, Mak? Mata lieur hayang utah. Maknya tarasi sakitu seungit kieu make jeung bau cenah. Ngalindur meureun Nyai mah. Apaan anu biasa tarasina oge? Jawab Bisuti bari ungas ingus ngambeuan tarasi anu ceuk manehna mah seungit. Kaambeuna teh matak ngahudang lapar. Geus atuh tong dibeuleum. Abdi teu kuat bau. Keun bae atuh sambal matong di tarasian. Sambal guang oge teu nanaon. Tempas Nyi Rasti bari terus ohek-ohekan kawas anu kabeureuyan. Kubaka teuing teu kuat ku ngambeuna bau tarasi, jung nangtung kolotrak buka jandela. Kalacat naek jurut turun ka pipir imah. Terus babalongkengan utah-utahan. Bisuti anu keur aya di dapur waseun ngadenge anakna kitu teh. Teu malire kana nanaon terus gura-giru muru ka anakna anu keur cingogo bari teu eureun ohek-ohekan. Nyi Rasti angeunna karasa asa beuki seueul. Kesang tiis ngoprot panon carindak-dak. Nyai, nah kunaon hidup teh? Ceuk Bisuti gap kana punduk anakna terus diurutan dalaunan. Sedengkeun ari Nyi Rasti mah jongjon bae teu nembalan. Nah kunaon hidup teh atuh? Gering. Naon anu karasa? Tanya indungna bangun anu hariwang. Ya angen sebel mah hayang utah. Oh nya heula atuh urang nyokot cai haneut. Bisuti ngaleos leumpang darurusuhan. Sup ka dapur terus nyician cai tina teko anu kabeneran haneut keneh. Samemeh indit ngareret heula ka hau. Ka tempo tarasi geus hideung tutung lantaran tadi teu kaburu dijait. Aduh alah. Gusti tarasi teh tutung. Meuni hideung kieu geuning ah. Ceuk Bisuti bari geuwat nyait beuleum tarasi di wadahan kana piring seng. Beu ambeuk keur mangan sakitu-kituna tarasi teh ari heug kalah tutung ah. Meuni sok ku aya-aya wae atuh ari keur riweuh teh. Bisuti kutuk gendeng sorangan bangun anu handeueul. Geus kitu ngaleos muru ka Nyi Rasti anu masih keneh keur cingogo di pipir imah. Nyai, ieu inuman geura ku cai haneut. Ngarah teu sebel teuing. Sor Bisuti ngasongkeun cangkir anu dieusi ku cai haneut. Nuhun, Mak. Gap cai teh ku Nyi Rasti ditampanan. Terus diinum karasa haneut kana beuteung. Kunaon atuh ari hidup make jeung utah-utahan sagala.
Nah ngadahar naon atuh tadi teh. Matakan oge ulah sok camarakan ieu. Tak oge teu sagala di dahar mah. Lamun teu sagala di dahar, kawasna telat dahar meureun nyai mah. Jadi seueul angen, asup angin eta teh. Ari tadi geus dahar acan. Tanya Bisuti bari melong ka anakna anu katempo beungeut rada sepa. Nya, tadi we enjing-enjing mah. Tuh nya, paingan ari kitu mah. Geus atuh hayu urang ka imah. Sok terus geradahar da geus sore ieu teh. Engke deui we mah. Can hoyong abdi mah jeung di acan garenah ieu teh asa sarebel wae rarasaan teh sareng asa lalieur. Nya lamun kitu mah sok ka ditu kedengkeun we atuh di kamar. Daguan heula nya marek ngalah heula jahe di buruan keur ubar hidep. Ceuk Bisuti terus ngaleos maksud narek ngalah jahe di buruan keur ubar anakna. Ari Nyi Rasti sup ka jero imah kebat ka kamar terus ngedeng dina kasur bareng jeung kitu torojol Mang Jumari kakara balik ti pancuran geus mandi ret ka bojona katempo keur kurah koreh ngalitaneuh. Kenaon mana make jeung kurah koreh di dinya? Mang Jumari tumanya ka bojona anu keur ngalitaneuh. Lain keur kokoreh kami mah ieu ngalitaneuh sote rek ngalah jahe. Walon Bisuti ngareret ka salakina. Nah keur naon jahe? Keur ubar si nyai seueul angen cenah. Sup angin meureun. Oh, sup angin. Posokan atuh tonggongna ku bawang beureum. Puguh oge eueuh bawang beureumna can meuli. Ceuk Bisuti bari jongjon ngali jahe. Mang Jumari ngaleos terus asup ka jero imah ngaliwatan pantopawon labas ka kamar rek disalin baju. Delila oge geus rengse. Satuluyna diuk sila tutug di tengah imah bari ngalinting daun kaung. Sabot keur kitu torojol Bisuti nyampeurkeun bari ngelek boboko. Bari ngelek boboko sangu jeung deungeuna. Kitu deui piring alasna. Sor diasongkeun ka salakina, leos balik deui ka dapur, gusrak ngarendos cengek tapi teu ditarasian. Lantaran tadi katutungan. Geus kitu leos deui ka jero sok sambal goang teh ditunda hareupeun salakina. Nya samemeh ngamimitian dahar nyela ngageroan anakna nu aya di kamar diajak dahar bareng. Tapi Nyi Rasti embungeun. Basana teh can hayang. Nya atuh geus kitu mah brak bae Bisuti jeung Mang Jumari dalahar paduduaan. Sedengkeun harita Jang Amid anakna anu lalaki mah keur sakola agama. Balikna sok samemeh magrib. Gasugri kaum dagu. Caturkeun poe isukna. Nyi Rasti geus ger deui bae babalongkengan utah. Angen beut karasana seueul jeung sarbel bae. Sajaba ti kitu ngambeu sangu rarasaana teh jadi bau. Ngambeu tarasi, goreng peda jeung sajabana oge teu mata kabita, kalah matak utah uger. Nya matak teu heran lamun Nyi Rasti ayeuna jadi suda kana dahar. Da puguh sagala teu kuat ngambeuna. Tapi aya eta oge anu jadi karesepna. Nya eta buah ngora, kayaning buah asem, cerme, jeung sajabana bung-buahan anu haseum-haseum. Cenah mah matak seger jadi ubar lieur. Dina hiji poe, harita teh pabeubeurang Nyi Rasti keur diuk ngalamun sorangan. Ari indung bapana geus biasa wayah kitu mah keur di Sarawah. Bareng jeung kitu, kaburuan imah aya anu datang saurang mojang umurna sapantar. Kapuguh batur sakolana. Ari eta mojang teh aya lian ti Nyi Itoh anu jadi sobatna batur ulin sapopoe. Rasti. Ceuk Nyi Itoh sanggeus aya di hareupeun panto. Mangga. Walon Nyi Rasti anu aya di jero imah terus cengkat, olotrak
reket bray muka panto. Breh katempo Nyi Itoh keur ngajanteng. Gening Itoh, sok atuh gancang asup ka jero. Ceuk Nyi Rasti bari nyerenge seuri ka sobatna. Nuhun Ras. Walon Nyi Itoh manehna oge nyerenge, sor ngasongkeun buah ngora saruntuy. Getahna tembong nyarak celakan keneh kawasna mah kakara meunang metik tina tangkalna. Uguh atuh nempok kitu mah Nyi Rasti meuni kumetap. Eta geuning mawa buah ngora, nya meunang ti mana boga anu kitu. Moal teu seger geura lamun dirujak teh ieu mah. Nya, gua oge menang metik ti buruan. Nah jadi bawa ka direk ngajak ngarujak gua oge. Tembal Nyi Itoh bari kalacat unggah ka imah. Oh gitu. Kabeneran atuh pugu oge keur jangar ieu teh. Tempas Nyi Rasti terus nutupkeun panto. Geus kitu gukgek dariuk di tengah imah. Padi ngarobrol, prak ngarujak buah ngora sacoet. Samarana menit lekoh mata kuruy. Nyi Itoh pepereudeuyan da pugu haseum. Tapi ari Nyi Rasti masak itu eta buah teh keur mejeuna haseum, estuning mata heran. Lantaran manehna masa eutik oge teu kireum-kireum, amdeui kawas anu teu ngarasa haseum. Nyi Itoh ningali kitu teh meuni olohok, da pikeun manehna mah kakara sababaraha uap oge geus teu kuat asa linu. Nya atuh harita nempokeun bae bari jeung seuseuha da puguh lada asa napel kana letah. Rasti, meuni kuatan geuning eta kana rujak meuni amdeui. Nah teu ngarasa haseum eta teh. Ceuk Nyi Itoh bari ningalikeun anu keur ngahuap. Ceuk saha haseum, boga oge seger matak cenghar. Tembal Nyi Rasti bari amdeui ngahuap bangun anu nikmat. Teu lila antarana rujak sacoet teh geus peak ledis teu nyesa. Regot nginum bari seuseuha. Nyaan kuatan Rasti mah eta rujak sacoet meuni beak. Tapi nya eta oge teu nanaon ari resep mah. Ngan kadewe atuh bisi nyeri beuteung. Moal da geus biasa ngadaraseuh mah. Karena nepi ka matak nyeri beuteung. Anu pugu mah seger we kuring mah samalah kamari oge. Basa ngarujak cereme sacoet beak. Nah meuni kawas anu keur nyiram geuning. Ceuk Nyi Itoh bari neuteup ka sobatna. Naon Itoh? Kawas anu keur nyiram. Tempas Nyi Rasti malik neuteup. Nya, kawas anu nyiram anu kitu mah. Sabab kuring oge nempo ceeha. Sok resep kanu haseum-haseum. Ari cenah mah keur nyiram kandungan geus 3 bulan kitu ceuk indungna mah. Samalah ayeuna teh tarapati daek dahar. Lamun teu dipaksa mah. Sabab cenah asa barau. Jeung sarabel bae pamawana teh cenah ieu. Nya kitu we sapopoena teh lolobana masok ngadaharan anu haseum-haseum, buah ngora oge meuni diceletrokan. Tapi nya pantes ceeha mah da kakandungan oge da pugu geus boga salaki. Ceuk Nyi Itoh gap kana gelas regot nginum. Ari Nyi Rasti ngadenge kitu teh hatena meuni ngaranjug. Jantungna jadi ratug teu puguh rasa. Ras inget kana dirina anu kaayeunakeun mah kaayaan teh beut asa sarua jeung anu dicaritakeun bieu. Rasti, nah ayeuna mah katingalina beut asa montok awak teh. Ceuk Nyi Itoh bari nelek-nelek awak sobatna anu katempo asa montok ayeuna mah. Karareusi sabalah dadana oge katara meuni bareukah. Nya Itoh, nya kuring teh montok. Make jeung maknya sidikeun atuh dina kaca pugu oge montok. Nya meureun montok kuring teh. Tapi da ceuk rarasaan mah angger eueuh bedana jeung ti heula. Bareng jeung kitu dur kadenge suara bedug ditakol di masjid. Anu jadi tanda wanci harita geus waktuna ngajalankeun salat lohor. Ras, kuring rek baliknya. Teu karasa geuning geus lohor ieu teh. Mak bisi balik ti kebon ti imah eueuh sasaha. Nyi Itoh harita cengkat tina diukna. Nya sok atuh ari rek balik mah. Tapi omat lamun aya waktu engke ulin deui ka dieu nya. Urang nuluykeun ngobrol.
Nya heuk, beres lah. Ayo aturasnya. Nya sok kaditu kade di jalan sing hati-hati. Nya sok kaditu kade di jalan sing hati-hati. Ulah bari malaweung. Kade tingali tingcakeun panon teh ulah rarat-reret ka mana karep. Nya sip lah. Ya saenggeus ngomong kitu mah kencling Nyi Itoh balik dijajabkeun ku paneuteup Nyi Rasti anu keur ngajanteng di lawang panto. Nyi Itoh leumpangna geus anggang satuluyna ngiles palebah pengkolan. Brug Nyi Rasti nutupkeun panto. Terus asup ka jero kamar geuk diuk dina sisi ranjang bari mikiran caritaan sobatna anu tadi. Nah, nya kitu anu keur nyiram teh sok resep kanu haseum-haseum. Jiga anu keur kaalaman ayeuna ku aing. Yang deui ceuk si Ito mah aing teh beut asa jadi montok. Nah, nya kitu. Nyi Rasti ngagerendeng ngomong sorangan jung nangtung koloyong ka hareupeun lomari terus ngeunteung nitenan tangtungan awakna. Ret kaluhur, ret deui ka handap terus ditelek-telek apik pisan. Gap kana harigu katingali asa bareukah. Ya terus bae dirampaan, teu tela teu nyalahan beut asa jadi ngagedean. Nyi Rasti ngahuleng panon teu leupas neuteup kana kaca lomari. Nya geuning beut asa montok awak teh ayeuna mah. Buah-buah aing teh keur nyiram meureun. Tapi mustahil. Leng Nyi Rasti ngahuleng bari mikir, nginget-nginget ciri-cirina jalma anu keur nyiram. Da puguh sok loba ngadenge bejana ti batur anu geus larumah tangga. Bareng keur kitu ras inget ka dirina anu geus aya kana 2 bulana teu kadatangan tamu bulanan. Anu geus biasa sok matu ka alaman ku sakumna awewe. Inget kadinya gebeg atuh Nyi Rasti reuas anu taya hinggana. Beungeutna pias awakna ngeleper. Aduh, waknya aing teh keur nyiram. Kudu kumaha aring geus kieu. Ceuk Nyi Rasti bari ngarampaan beuteungna hatena asa teu percaya. Tapi maknya da geuning beuteung aing mah teu katingali ngagedean atawa buah acan kitu. Aduh, kudu kumaha lamun seug bener aing teh reuneuh. Kumaha bebejana kanu jadi kolot. Geus teu kagambar tada teuing kumaha ambekna Bapa. Moal henteu aing bakal disiksa lantaran ieu teh geus pasti bakal jadi wiwirang anu kacida gedena. Nyi Rasti ngomong sorangan samalah kituna teh bari samarampa samarpolah teu daek cicing. Gawena leuleumpangan bulak-balik di jero di kamar. Teu lila geuk diuk leng ngahuleng meuni anteng mikiran kayaan dirina. Atena was-was teu tentrem loba kamelang jeung kahariwang. Inggis nya manehna ayeuna keur miraga 2. Bareng keur kitu ras inget ka Pardi, samalah inget deui kanu geus dilakukeun ku maranehna ti heula basa keur di saung sawah tea. Barang ras inget kadinya, jorojoy hatena boga niat rek nepungan Pardi ka imahna pikeun menta tanggung jawab kana perbuatana anu geus dilakukeun ka manehna. Nya bener mending oge Kang Pardi teh urang datangan ka imahna. Manehna kudu daek tanggung jawab kana kalakuanna. Nya bener kitu. Jeung deui ngaraka nyawan ku kolotna. Gerentes Nyi Rasti jung nangtung tina diukna, tapi teu lila geuk deui diuk. Lamun ku aing didatangan ayeuna ka imahna, apan ceuk si Ocin Kang Pardi teh cenah keur aya di Bandung. Paling oge aya indung bapana. Maknya aing kudu langsung terang-terangan ngomong ka kolotna mah, da geus pasti atuh moal pihadeun. Lantaran pasti bakal reuaseun ngadenge kaayaan aing ayeuna. Jeung deui saleuheung lamun percayaeun. Kumaha lamun henteu? Buah-buah kalah matak pipaseaeun aringan ukur ngadenge caritaan ti aing ngungkul mah. Lamun kieu mah eueuh deui jalan.
Salian ti kudu bisa panggil heula jeung Kang Pardi. Sarta aing kudu menta tanggung jawab ti manehna. Nya bener kitu. Tapi iraha Kang Pardi balikna ka lembur. Mun kitu ku aing kudu ditanyakeun deui ka Kang Ocin. Nya susuganan manehna apaleun. Kitu ceuk Nyi Rasti dina mangsa harita boga hiji kaputusan rek nanyakeun deui Pardi ka si Ocin. Da puguh ari si Ocin mah badegana sarta sapopoe cicing di imahna. Jadi geus pasti saeutik gedena bakal nyaho sarta ngadenge kana kayaan dunungana. Nya engke sore mah si Ocin terek diteang deui ka balongnya. Sugan bae manehna kaparengan aya di dinya. Esok mindeng maraban lauk. Saenggeus boga pikiran kitu mah goledag Nyi Rasti ngagoler dina kasur nangkarak bengkang ari panon kucap iceup neuteub lalangit kamar bari anteng ngalamun nyipta-nyipta anu can karuhan. Kocapkeun sorena harita teh bada asar Nyi Rasti ngaleos indit lempang ngagedig semurusuh rek ngajugjug ka balong Bah Atma. Tongeret yang disarada di temak busora manuk anu raricit tina dahan pating araclog weh jeung baturna. Panon poe geus mengok ngulon, langit bengras taya aling-aling, mega bodas ancal-ancalan, sawareh aya oge anu pating gurulung. Iliwir angin leutik sumilir, ciga anu ngiringkeun lengkahna Nyi Rasti, anu keur tonggoy lempang sosoranganan. Teu kacatur di jalana. Sanajan nya oge rada anggang tapi akhirna mah Nyi Rasti teh anjog kanu dituju. Lengkahna ngarandeg terus nangtung ngawaskeun kana kayaan di dinya anu memang katingalina mah meni jarempling ti iseun eueuh sasaha. Tapi barang red kapelebah dapuran cau tukangeun saung. Didinya katempo aya saurang jajaka anu keur anteng kokored mersihan jukut anu barala. Ningali kitu nya puguh atuh bunga. Sabab jalma anu rek dipanggihana kabeneran keur aya. Nya geus teu loba deui mikir terus bae seleundeuk disampeurkeun terus nangtung tukangeun. Si Ocin anu keur jongjon gentak ngareret. Lantaran ngadenge sora jalma anu lempang tukangeun madehna. Barang red ka Nyi Rasti si Ocin rada kaget. Nyai, geuning saliratos aya di dieu. Si Ocin miheulaan tumanya samalah rada heran. Muhun Kang Ocin, hapuntennya sok bilih akang ngaraos kaget. Teu sawios Nyai, kaget sautik mah jamak we lah. Tembal si Ocin kuniang nangtung nyang hareup ka Nyi Rasti. Kang Ocin, kumaha ari Kang Pardin hatos aya wartosna? Nyi Rasti geus teu malapah gedang deui harita langsung bae nanyakeun Pardi. Oh, Kang Pardi puguh oge teu acan Nyai. Walon si Ocin bari neuteub ka Nyi Rasti anu katara bangun anu daria. Kang Ocin, nah iraha atunya Kang Pardi teh mulihna. Nya duka atuh da akang mah teu terang. Aduh, kumaha atunya? Kumaha naon teh ieu teh? Tanya si Ocin hatena banget heran. Da puguh geus aya kana sababaraha kalina Nyi Rasti teh nanyakeun ngeunaan Pardi ka manehna. Kang Ocin, abdi teh gaduh kaperyogian anu kacida pentingna. Kumargi kitu abdi teh hoyong pisan Pa Amprok Jonghok sareng anjeunna. Oh kitu. Mung kumaha atuh da Kang Pardi mah teu aya. Cobi we atuh ku Nyai tepangan kasepuhna nya mamanawian uningaeun ari anjeunna mah. Tah kumaha pami kitu? Nya eta oge ari kahoyong mah. Mung abdi teh teu wantun Kang Ocin. Walon Nyi Rasti nembalana katara bangun anu keur bingung. Gek diuk dina luhur batu teu jauh ti dinya terus melong ka balong ningalikeun lauk emas anu keur pating soloyong pating gujibeg
Alet-aletan jeung baturna ningali polahna Nyi Rasti siga kitu. Si Ocin hatena beuki ngarasa heran. Sanajan nya oge manehna geus nyaho kana hubungan Pardi jeung Nyi Rasti, tapi nempo kitu mah beut asa teu wajar. Nah Nyi Rasti teh meuni terus-terusan ngudag-ngudag ka lalaki, meuni asa ku teu boga kaera sarta teu lumrah jeung awewe sejen, kitu ceuk pamikirna. Tapi bari jeung kitu oge teu buru ngarasa karunya. Crog atuh nyampeurkeun. Nyai, ieu we atunya akang janji isuk atawa pageto lamun Kang Pardi aya mulih ka bumina, saengkalna ku akang baris diwartosan. Ya mudah-mudahan atuh waktosna teu lami deui. Janten ayeuna mah nya wayahna bae kedah sabar heula. Tah kitu ceuk akang mah. Si Ocin ngomongna daria pisan ditujukeun ka Nyi Rasti anu keur rada malaweung. Tapi eta oge ngadenge ari kana caritaan si Ocin mah. Nya Kang Ocin, kade ulah henteu nya. Nya atuh susuganan Kang Pardi teh leres gancang mulang. Tak engke omat kedah dipangdugikeun. Abdi tos lami ngantosan. Kang Pardi kedah enggal-enggalna pangan. Tah sakitu we Kang. Talatah ti abdi mah. Omat kedah didugikeun nya. Mugi cing hawatos ka abdi. Ceuk Nyi Rasti ngomongna meuni omat-omatan, bari setengah lumengis mata kuatir. Nya, mangga Nyai. Mangga tangtos ku akang didugikeun moal hilap. Nya kitu we atuh Kang. Abdi saja permios. Teu nunggu jawaban sanggeus amitan mah Nyi Rasti terus indit ngaleos leumpang meuni ngalenghoy bangun anu teunangan. Ari si Ocin ukur olohok bari nyirangkeun kanu indit, beuki lila beuki anggang antukna males teu kaciri. Si Ocin rumenghap narik napas bari ngagrendeng ngomong sorangan. Be, nah kunaon ari Nyi Rasti meuni ku eueuh kabosen nanyakeun Kang Pardi. Beut kawas eueuh deui lalaki anu sejen. Terus we didagoan. Padahal mah boga rupa geulis. Samalahapan loba para jajaka urang dieu oge anu resep ka manehna. Tapi da meureun mata kitu oge bakat ku cinta manehna teh. Ngan teuing ari lalakina mah. Wa geus boga ceung-ceuman anu sejen. Komo ayeuna manehna aya di kota. Mindeng babarengan jeung Neng Lasmi anu herang mencrong bahenol pi kabitaeun. Cigana mah Kang Pardi teh geus pohoeun deui ka manehna mah. Kitu ceuk si Ocin harita ngadon terus ngeceuwih ngomong sorangan ngupat ka Pardi anu eueuh di dinya. Geus kitu prak neruskeun deui hanca pagaweana. Kocapkeun Nyi Rasti mitra anu keur aya di setengahing jalan rek balik ka imahna. Harita teh terus bae leumpang tapi bari jeung rada malaweung. Da puguh hatena teu weleh dilimpudan ku rasa kabingung anu eueuh tungtungna. Kahariwang beuki gede, kasieun beuki nambahan. Balukar kalakuan anu geus kaleuwihan. Nya ku sabab kitu Nyi Rasti leumpangna teu ningali kana tincakeun. Sukuna jebrud ditajong kana batu anu aya hareupeun. Koloyong gebruk labuh awakna nyangkorah dina kamalir pipir imah batur. Aduh, nyeri, aduh. Ceuk Nyi Rasti kadenge sorana aduh-aduhan da puguh nyeri indung sukuna getihan. Bareng jeung kitu torojol aya saurang jalma anu datang tayalian ti Pendi anu keur aya di gigireun imah ngamandian hayam jago. Nya kaparengan harita beut ngadenge kana eta sora sarta terus gancang disampeurkeun. Barang ningali ka Nyi Rasti anu keur nyangkorah Pendi teu buru ngrewaseun. Nyai, kunaon salira teh geubis? Ceuk Pendi terus muru ka Nyi Rasti sarta gancang ditulungan, awakna dihudangkeun lalaunan, geus kitu didiukeun. Aduh. Nyeri. Nyi Rasti haharurungan, indung suku baloboran ku getih. Ningali kitu Pendi kacida karunyaeun, sanajan nya eta mojang teh ti heula kungsi nganyerikeun hatena,
tapi pikeun Pendi mah teu matak jadi ngewa da puguh alus didikan tinu jadi kolotna. Nyai, eta sampean meuni getihan kitu kumaha lamun urang karorompok akang heula teras urang landongan di ditu. Jang Pendi nawarkeun kahadean. Ari Nyi Rasti rada ngahuleng ngadenge kitu mah da puguh ngarasa era lamun seug ayeuna kudu unggah ka imahna mah. Jeung deui sok sieun kolotna ngarewaeun ka manehna, kitu ceuk pikirna. Nyai, ayu urang karorompok akang. Kawios da moal nanaon. Sareng deui akang mah teu gaduh maksad awon. Cobi geura eta tingali sampean meuni baloboran kitu. Ayu urang landongan geura. Jang Pendi ngajak deui bari neuteub ka Nyi Rasti. Kedah Kang, sawios tong ngarepotkeun. Jawab Nyi Rasti nolak kana pangajakna Pendi. Henteu Nyai, akang mah teu ngaraos direpotkeun. Nawiskeun kitu sote tuning ikhlas ridho lillahi ta'ala. Ceuk Pendi ngomongna daria tur ngayakinkeun. Nuhun pisan Kang, abdi percanten kana sagala rupi kasauran salira. Tempas Nyi Rasti bari melong ka Pendi anu keur cingogo hareupeun. Nyahayu atuh pami kitu mah. Hapunten Kang, sanes nampi kana perhatosan sareng kasayan ti salira. Mung abdi izin ngaraos abot kanggo nampina. Nya kumargi kitu abdi permios Kang. Bade wangsul sakali deui hatur nuhunnya. Itu jawabna. Ngomongna tatag sarta kaharti. Kuniang nangtung sorangan geus kitu lempang geureuyeuk lalaunan. Bari ingkud-ingkudan. Getih tina sukuna anu harita nyerak celakan mah saeutik oge geus teu dipalire. Ningali kitu Jang Pendi rumenghap narik napas. Atena banget heran kana pola jeung sikepna Nyi Rasti. Kunaon ari Nyi Rasti meuni beut kawas anu ngewa ka aing teh? Nanaon anu jadi kasalahan aing? Pedah eta ti heula aing pernah mikahayang, nah ada rarasaan mah teu maksa. Sajabati kitu manehna oge geus milih si Pardi. Tapi da aing mah saeutik oge teu ngarasa ijid atawa ngewa. Da eta mah geus jadi hak manehna, tapi nya kajeun teuing da geus kitu buktina ayeuna mah mending oge masing-masing we lah. Alah, eta Jang Pendi nya. Memang kitunya mitra kajadian teh di alam di dunia nyatana oge saupamina mikahoyong ka awewe teras ditolak. Teras nalika bade nulungan teh sok sanaos ikhlas. Mitra caguh heula ieu carita urang tunda heula nya. Atuh nuhun kana naon rupi beratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.